tanda jelema nu aya cahayaan dibere resep bae Masya Allah waktu sholat teh geus ditungguan bae didolo deui wah can masih kena jam 10 deui oh jam 11 setengah 12 geus siap-siap ya pas jam 12 es tahu cahayaan cahayaan Masya Allah nis dike malawaka sare seknya segeden deui salat besi 3 leum berjamaah aya cahayaan eta nu kos kitu ngaran beres datang waktu salat qobliyahna ba'diyahna beres eta terus wiridanana komo datang ka haju terus maca Quran ya Allah ya cahayaan eta nu kos kitu tuh keluar di masjid urang ngantongan duit dirinya aya kotak nah hasilkeun ieu kotak itu dibongkar orang etek orang cair gegedena orang pondok nah eta lah cahayaan mah kos kitu tah ka budak dede ka sesama nyaah ka saluhureun hormat eta ngaranna aya cahaya nginaheun lamun hate geus aya cahayaan sebab pada dasarna jelema ngudag-gudag cahaya lamun Kangjeng Nabi dibahasakeun cahaya diudag kabeh sebab ieu kabeh ge tidak cahaya Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langit tina cahaya Kangjeng bumi tina cahaya Kangjeng wabeh alam gunung laut berikut hewan-hewan termasuk kurang tina cahaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal ieu di diri urang aya cahayaan teh eueuh urang anu ngarti urang nu nyaho urang nu sadar ketika aya cahayaan dibere resep urang ibadah dibere daek urang ngalaksanakeunana dibere tenang ieu sadrahu lil Islam jembar hate nomor kedua narima cek Kangjeng Nabi tina papasten artina narima Kangjeng Nabi tina papasten teh kumaha Allah bae lantaran hakim nu paling adil berarti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala kurang apan osok dibaca alaihissallahu biahkamil hakimi ulah di bejaan surat naon eta eta teh artinya masuk dibaca ge tuh cak nu di tukang alhakumut cenah deui bejaannya na maksudna mah sarua ondona itu mah alaihissallah ya kamil hakimi Allahumma hebat ngahukuman pang adil-adilna eueuh de hakim nu paling hebat Allah wayana sakitu naon bae keputusan terhadap diri urang terhadap halayak rame terhadap hewan gunung laut bumi keputusan Allah sebab Allah teh ahkamil hakim urang sadar aing dijieun ku Gusti Allah modal kos kieu narima urang ngaca ye ngaca ya Allah ya Rabbi ya abdi ciptaan Gusti alhamdulillah dibere kasep mun kasep teh mah dibere gelis mun gelis teh sadar tah alhamdulillah loba tah manu kitu mah tah begitu aja pending ngaca aing jore amat ya ceknya nih ambil jeung nu di Cisoka akur di mana kan di Cisoka teh tuh solear si wanyahoan begitu ngaca teh ieu mah akur jeung nu solear main mah ngan buntutan doang atuh buntutan ge nu kadeuleuh tu kadeuleuh mah aya ge sabarna nah ieu lamun aya jelema ngaca aing jore amat sih Gusti kunaon si abdi diciptakeun jore tah eta jelema henteu sadar kana papasten ti Gusti Allah panghese-hesena
sadar jambal kebal di alam dunia ini sakit alhamdulillah dijadikan jelema geus bae sakitu ngeunaheun jadina tenang karena pikiran teh keur ngaji mah balik bae ka Mang Aca jore aman mah ingeul tuh coba gitu ketika orang dibere jadi pedagang haju untung baik alhamdulillah ya Allah ya Rabbi maha kaya Gusti alhamdulillah karasa ku abdi kakayaan Gusti abdi dagang untung baik dikocorkeun beureun kakayaan Gusti ka abdi loba teh anu kitu mah tapi begitu nyana dagang haju rugi deh Gusti ieu kumaha sih urusanana ieu kunaon ieu kok abdi dagang tapi rugi deui ye coba atuh ka Gusti kos kitu tah eta ngaranna henteu sadar kana papas teh eta ucayaan hatena ucayaan wa malam yajalillahu lahu nur di mana ku Gusti Allah henteu diberi cahaya famalahum min nur cahaya di mana cahayaan eta kos kitu tadi tak mantak kurang kudu ngawauhan nu sugih hirup mah kudu ngawauhan nu sugih sebab aya nu sugih nya nama hayang dipenta lamun henteu menta ka nyana bendung nah sepeja tawan nu sugih eta mah tuh hayangna dipenta bahkan teu dipenta ge sok mere bae nah nu sugih eta teh deuketan ku urang bakal lamun urang menta ka nu sejen nya nama bendu tah deuketan tah nu sugih eta nu sugih eta teh saha nu nyiptakeun langit jeung bumi tak maha sugih cak Gusti Allah aing ye nu bogana penta ku sia aing bakal mere sia teu menta ge ku aing dibere bae komo sia mun menta ka aing jeung aing resep jasa lamun dipenta tur lamun sia menta ka nu sejen ka Gunung Kawi bisa aing mah resep jasa menta ka pamarentah ge resep jasa menta ka makhluk ge resep jasa ka aing penta da Allah meresep jasa dipenta haji pending mun dipenta geus kieu bae ya panakol ya incuna ge datang ka Tiluk Daek menta incuna sorangan tuh menta sama kakek ih enggak mau kenapa galak orang lamun geus bisa burak bere eta urang geus bisa make akhlak Gusti Allah taqallaku bi akhlaqillah Allah memere bae terus urang ngadeukeutan nu maha sugih bae geus ka Gusti Allah nah ieu lamun hate urang aya cahayaan hate urang aya cahayaan sadar kabeh ge horeganan diatur ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ketika aya seorang waliullah di Baghdad begitu manehanna keur di Baghdad ternyata horenganan di daerah Tartar keur perang terus perang nyana ngadenge begitu nyana ngadenge eta peperangan geus mah awewe pararae sipil-sipil masyarakat teh budak leutik ke parae nyana ngomong kieu ka Gusti atuh kunaon eta diperangkeun sehingga eta pararae masyarakat emang eueuh nu ibadah emang eueuh nu sok hudang ti peuting emang eueuh wali pan beureun aya wali maot aya ulama maot kudu maotkeun diperangkeun ku Gusti langsung nyana peutingna sare barang sare ngimpi kapanggih jeung hiji jelema make jubah terus nyekelan surat eta dibabawa bae begitu dibabawa kapanggih teh jeung nyana ieu surat naon eta ieu surat di Gusti Allah coba tah bang bacakeun begitu dibaca
dina tulisanana aya da'il i'tirad, tinggalkeun ku maneh ngalawan Allah, tinggalkeun ku maneh nentang ka Allah. Dibaca takunyana sebab Allah mah pang adil-adilna eta memperangkeun urusan aing, gempa urusan aing, banjir urusan aing, angin urusan aing, siapa urusan sia cakup si Allah. Ulah sok nentang-nentang ka aing make jeung tatanya, make jeung diperangkeun loba budak pararae, loba manusia pararae, aya kiaian, aya walian, urusan aing tah mah sia, urusan sia geus datang ka mana sia dumadeheus ka aing. Hudangnyana masyaallah kagetnya dicarekan ku Gusti Allah, langsung ditegur make surat model tadi. Wali mah kos kitu, impianana teh hebat. Aing ngadengi Haji Pendi mangimpi teh, ya Allah ya Rabbi diudag-udag genderuwo. Aya ngimpi kos kitu eta. Aya deui nya mangimpi naik ka gunung Ragal. Paling hebat nya mah ngimpi diudag-udag anjing, sanggeus diudag anjing hajinya na kagang, geus kagang haju hayang kieu manggi sumbur, maju kieu ngompol. Eta Haji Pendi kos kitu impianana masyaallah. Wali mah tadi tegur ku Gusti Allah make surat, tinggalkeun nentang ka Gusti Allah sebab kabeh ge ieu adalah urusan Allah. Cek Allah sia ulah tatanya kunaon ku aing digempakeun, ulah diutang hitung Gusti teh urusan aing. Kunaon eta teh ku aing dianginkeun, ulah make diutang hitung teh urusan aing. Kunaon diperangkeun, ulah make jeung tatanya urusanana teh urusan aing. Sebab aya jelema anu ku aing di maotanana melalui senjata-senjata, melalui pedang-pedang jeung sajabana. Hakikat nama horenganan eta teh deuk di maotan ngan carana Gusti Allah. Aya anu ragag tangkal kalapa, aya nu raga ka sumur, aya nu gering, aya nu perang, aya nu di luhur kasur kieu bae cara kabarieu teh urang Balaraja. Datang ku Tangerang, jeung ngopi ku pamajikan dijieun kopi, jieunkeun kopi, jeung nginum kopi bari ngarokok. Kieu bae nyana di kasur teh geus beres ngarokok. Lah aya meureunanan bangsa 20 menit mah pamajikanna ka dinya deui. Ditoelan ku pamajikan, kaji oya gabeh pae ngopi can anggeus, ngarokok can anggeus, nyana ngedang doang gitu mah. Masya Allah, nunggus dipasangka bakal paeh jasa kamar Haji Pendi, hirup kene ngana gua sehat deh malah mama ke susuit deh aya jahe ge suit tolol tuh coba. Lah ieu urusan Allah. Nah balik deui, lamun hate urang cahayaan geus moal aya nentang-nentang ka Gusti Allah, geus urusan Allah. Urang tani segeus tani terus parena bagus kabladieuna gacung apa nah urang kan ngomong kok ieu jadi kosia kurang naon si aing pengurusanana. Iya Allah ya Rabbi Gusti urang maka Gusti deui bae naon Gusti ieu kok ieu kurang naon ieu depupuk rada sebagainya urusan aing cek Gusti Allah siana sing sadar. Lamun kula inget ka dongeng harita di zaman Sayyidina Umar aya kabeuleman. Begitu aya kabeuleman di zaman Sayyidina Umar khalifah langsung jelema neangan cai bret cek Sayyidina Umar ulah di pareuman make cai. Patu pertentangan antara masyarakat jeung Sayyidina Umar. Lain kudu di pareuman make cai. Di daerah ieu aya jelema nu teu ngazakat. Ulama nyaho, tak tewak sieta. Ayo bawa ka dia. Sia dekan zakat teu moal, geulan. Euy zakat, geulan dikaluarkeun pareum sorangan. Seudeuh pareum sorangan tah kebakaran eta ku ahli hakikat maka nyahoan. Lamun make blambir loba nu teu pareum. Tapi ku Sayyidina Umar mah ulah make di pareuman make cai sagala rumo. Mah pareum.
ribut heula eta tadi nah demantar di pondok apa dia kapan kebakaran atuh tinggal sieu bae mewah kieu ayo uluna kitu kitekeun zakat sia ya Allah ya Rabbi lamun urang nyaritakeun antara zahir jeung antara hakikat antara zahir jeung antara batin jauh luar biasa urang mah make perjalanan zahir bae lantaran ieu qalbuna can aya cahayaan Islamna can aya cahayaan. Nah nomor kahiji tadi di mana-mana geus aya cahayaan bakalna hayang bae jeung resep bae ngalaksanakeun perintah Allah ngajauhan larangan Allah takwa ngaranna. Nomor kedua sadar kada papasten Allah. Nomor katilu puncakna ye di mana-mana Islamna aya cahayaan nyana berpikiran ka akhirat bae ninggalkeun dunia dibere tersep kana dunia wa mal hayatud dunya illa mataul gurur teu aya kehidupan dunia kecuali barang-barang tipuan geus lamun kiai engkeuy-engkeuyan ke pendopo neangan dunia kiai goblok tapi di cayur mah aya tiluan lah tilu aya tiluan ngacunglid ulah diagan dunia obong-obong bisa ngaji obong-obong bisa baca Quran obong-obongnya hukum dipamerkeun pake neangan dunia eueuh cahayaan kiai tinggal kiai berarti ieu eueuh cahayaan ta Islamna encan puguh ngajamin ilmu nungtun kadang-kadang ilmu mawa ka neraka lamun ilmuna jadi hijab tina cahaya. Nailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah balikan deui inna dina indallahil Islam sanyana agama nuju karidho ku Gusti Allah adalah agama Islam tetapi Islamna kudu anu aya cahayaan sakumaha tadi lamun Islamna aya cahayaan maka aya tanda-tanda hiji tanda Islam aya cahayaan daek ngalaksanakeun parentah Allah embu ngalaksanakeun laranganana daek ngalaksanakeun parentah Allah ngajauhan laranganana eta berarti mulai cahaya nomor kahiji. Lamun naik cahaya nomor kedua sadar karena putusan Allah di diri urang atau soal harta atau soal penyakit atau soal naon bae nu patali jeung diri urang atau jeung batur pilok cegekan sebab kabeh ge geus aya tidak keputusan Allah subhanahu wa ta'ala alaihissallah bi ahkamil hakimin. Cahaya nomor katilu ialah cahaya anu bener-bener mantep sehingga pikiranana langsung baik ke alam akhirat mohokeun alam dunia dibere resep kana dunia etalah nu paling istimewa cahaya Islam anu nomor katilu. Geus urang mimitian tina awal carana kumaha supaya cahayaan eta teh tadi cak Kangjeng Nabi geus encan maneh ngalaksanakeun hak Allah naon ialah mempersiapkeun jang maot mebeh datangna maot eta adalah memerlukeun cahaya di mana urang salat berarti urang mempersiapkeun jang maot urang zakat mempersiapkeun jang maot urang puasa mempersiapkeun jang maot urang haji mempersiapkeun jang maot
urang maca Quran mempersiapkan jang maut, urang tahajud, urang duha, zikir, maca sholawat, berbagai kehadean-kehadean yakni ngalaksanakeun ibadah eta adalah jang mempersiapkan maut mebeh datang maut. Berarti geus aya cahaya. Nah, tapi cek Kangjeng Nabi tadi teh inggis sanajan urang ibadah bae tetapi eueuh cahayaan ngan menang capek doang. Ngan menang capek doang tak perlu na cahaya. Kos kumaha sih cek para sahabat Gusti Rasul eta menang capek doang. Nah henteu nyaho kana keagungan Gusti Allah. Lamun urang ibadah teu nyaho kana keagungan Gusti Allah naon bedana jeung salat budak leutik. Budak leutik ku salat mah salat bae pan teteh ge cenah salat mah ge. Jar teu jahueun kana agungna Gusti Allah. Sok geura tangan budak leutik lamun taraweh teh Haji Pendi salat tarawehna masa sih babaturan eukeun sujud di kitu-kitu pelerna. Eta kan berarti budak leutik sama salat geus kitu Bang. Giliran nah ndek diuk ditenenan parantina kol bedug di dia tah atur kuat eta karena salat budak leutik jadi kagungan Gusti Allah sadajan capek ibadah lantaran teu nyaho kana keagungan Gusti Allah apa salat budak leutik nanaonan. Jadi kudu urang teh memperhatikan kamaha agungan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala anu mantap ibadahna ulah aya muatan-muatan. Sia kunaon eta getol amat maca shalawat. Dagang karung abeh laku. Da eta ngaranna ibadah eueuh nanaonan kos kitu. Capek teh ibadah kos kitu. Capek pen. Kitu anan. Atuh. Sakalina maca sholawat maca kulhu kukulak wan teu maca kulhu kabari bulan Rawah maca kulhu ngaji dibaca bae ku Anas ditanya ngaji maca kulhu hayang naon sih maca kulhu mah haji nu sabenerna rezeki macet cenah ge supaya rada jembar bae bijisugan bae ku kulhu mah ulah kos kitu eta ibadah budak leutik teh TK capek eta ibadah kos kitu teh ibadah teu nyaho kana kemahagungan Gusti Allah. Geus bae urang mah ibadah salat ulah aya muatan dunia, ulah aya muatan-muatan selain lillahi ta'ala karakta eta ibadah nu mantep. Geus aya cahayaan tah mun masih keneh muatan-muatan keneh bae cara nundeg calon lurah. Calon lurah teh kon bebereana pohara jasa eta teh nu kos kitu teh capek gawe teu kapake. Eueuh nanaonan sebab sedekahna aya karena hayang naek jabatan. Kitu keneh calon bupati, Gus Puguh calon presiden. Utama. Haji penmentas ieu maka ditupan. Ka istana tolong itu. Mending mun dibere henteu we. Dibere onam. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ala kadar gambaran hirup sakumaha tadi sahabat menta ilmu anu istimewa ternyata cak Kangjeng Nabi ulah hayang ilmu istimewa geus bae persiapkeun pelaksanaan ibadah jang menghadapi maut eta ilmu paling istimewa. Adapun kadituna cek Kangjeng Nabi gampang nu kadituna asal etana hebat karat ngan ulah ibadah ngan sakadar sigada hungkul tapi kudu didorong ku cahaya neangan cahaya dua cara hiji langsung boga guru aya nu nuduhkeun nomor kaduana babarengan jeung nu geus bisa insyaallah cahaya tersebut bakal nyinaran saetik engke bakal ngarti. Ketika orang geus ngarti berarti geus aya cahaya teu karasa neangan guru mursyid mah hese urang atuh babarengan besok geura urang lamun sering jering babarengan jeung Haji Pendi bakal karasa karung ayam memang ngerti ieu karung ayam cekna teh ieu mah dodet jauh ka dodet segala nah iya
Takwas gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, persiapkan amal-amal jang maut samemeh maut. Geus maut cara almarhumah Siti Murdiah kabeh nu dibawa imah, nu dibawa salaki ngan sakadar nganterkeun ka kuburan ku ari paring doa-doa anak kitu kabeh. Tatangangan sakadar ngadadahan nu milu aslina ka kuburan mah salatnya na, puasanya na, zakatnya na, sodakoh manehanana milulah ka jero kuburan. Ternyata orang di jero kuburan teh anu sok disebut-sebut cenah urang di jero kuburan teh sempit horeng lega, cenah di jero kuburan teh panas horeng tiis, cenah di jero kuburan teh poek horeng caak, cenah di jero kuburan teh urang sorangan horeng rame. Biasa di jero kuburan teh masya Allah bohong. Eta nu nyebutkeun di jero kuburan sorangan bohong, nyebutkan di jero kuburan poek bohong, nyebutkan di jero kuburan teh panas bohong. Ternyata Imam Ghazali nyana nyaritakeun di jero kuburan horengan rame caang rame biasa, sehingga nyana ngagerokeun seng-seng ka dieu sia ka dieu rame amat cek kana ka dieu maneh ieu kasep amat saha cek nyana ieu kula salat teh ieu kula ngabaturan mamang cenah geus terus bae insyaallah terus datang ke mahsyar, datang ke ditimbang kula batur ya Allah ieu ieu saya ieu kula zakat cekeun ya Allah ieu kula tahajud teh ieu salat hajat masyaallah. Barang haji pedi teh di jero kuburan ieu saha jore amat nya hideung nya jore nya culean deui. Ya Allah, saya jadi sisa jore amat ye, bahasa pan batur mah haji yeuh. Batur di anak. Aya eta nyadakeun si mbak teh ya. Batur ieu. Ya Allah ya Rabbi, bakal ngabaturan urang di jero kuburan, bohong urang, hasud urang, henteu salat urang, teu zakat urang, bakal ngabaturan urang. Sok renungkeun ku urang ketika urang di jero kubur bakal boga baturna urang nokos kumaha, bakal gabaturan jasa mangkaning eta ketika urang sering ngajembarkeun batur jembar kuburanana. Jelema datang, Waalaikumsalam, naon ye, duh kula di kamari jandar masyaallah atuh lain bebeja sia di kamari ya cukup teh 500.000 Pak ieu tah alhamdulillah Haji masyaallah kesia lamun teu boga deui ka deui senang hate geus jembar jero kuburan datang ka Haji Pendi, Waalaikumsalam, naon ye kula di kamari candar boan sia tuh neangan cara aing coba direk neangan sih artinya semabur jaga itu lah Masya Allah cek ugal ledek gaji Pendi eta jempit kan batu sempit ya di jero kuburan anak. Ya Allah ya Rabbi urang ayeuna nyin masjid dan kipas di masjid tiis jelema maca sholawat ka tiisan komo ase nu ngaji ka tiisan komo ase di jero kuburanana tiis. Ya Allah malaikat ieu tiis daun eta teh cek malaikat teh tah kipas anu di masjid nya hokieu mah kula meuli ase cekna ieu kipas anu dipasang ku kula teh anu make jore teh eta kipas lagi haju leumpang lagi kotek asal dikencengkeun we geus teu bisa muter janana. Ya Allah eta kos kitu ge tiis aduh nyaho kitu mah kula meuli nu bagus cek malaikat keur ieu sia tah itu Haji Pendi bapak nyana mah lain melikeun non kipas malah kipas di masjid dicokot atuh panas kana mah di kuburan atuh cek
Kasih pakai malaikat tidak only panas gak maling kipas ya panas mentek sih ngaji kau masjid gede bebejana mah ke masyarakat udah diganti datang ke kuarin teh datang ke saiki orang diganti ke memang konon siram nah aya Ustad maling heran itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah janggabaran urang di akhirat geus dijelas-jelaskeun ku Kangjeng Nabi urang iman ka Kangjeng Nabi percaya ka Kangjeng Nabi urang beragama Islam tinggal cahaya na ayat henteu sehingga urang bisa ngalaksanakeun naon keyakinan urang sebab aya jelema anu iman ngan disungut doang tapi di jero hate mah henteu munafik wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin tidak sawarehna manusia wa minan nasi may yaqulu aya jelema nu ngomong amanna billahi wa bil yaumil akhir abdi iman ka Allah iman ka yaumil akhir padahal mah wa ma hum bimu'minin teu iman munafik mah kaya jelema anu iman mah iman ka Allah munafik henteu tetapi cahayaan imanna Islamna cahayaan imanna cahayaan berani manehanana teu ngalaksanakeun kayakinanana nah hampir-hampir urang kos kitu takabeh iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah iman kana naon anu diucapkeun ku Kangjeng Nabi tetapi ngalaksanakeunna henteu kunaon eta ialah cahayaan di jero kalbu urang Islamna teh aya cahayaan imanna teh aya cahayaan sok wari mulai bongkar geraku urang supaya aya cahayaan Islam urang aya cahayaan iman urang aya cahayaan Islam babalikna engke kana zahir iman babalikna engke kana batin kana ruhani Islam jeung iman di mana sapagodos pada aya cahayaan wah bakalna istimewa jasa zahirna bagus batinna ge bagus ku ayana sakitu teanganlah cahaya di mana sih ayana cahaya di pondok-pondok pesantren tah kadeleuna mah pondok kos ge teh hina jas tapi horenganan anu ngadatangkeun ka surga kos kieu alhamdulillah kos pondok mah tolol sia pondok daran doang kampung pondok salilana bodoh heran aing mah ya kurang meninggali gedung wow universitas wallahu alam ngadatangkeun ka sorga panteu mentereng hebat gedung-gedung menjulang orang ka Jakarta isi ngadatangkeun ka sorga panteu ketika orang geuleuh kantor DPR isi ka sorga panteu kantor ieu tapi lamun urang geuleuh majelis taklim geuleuh pondok hina kadeleuna justru melalui ieulah pintu-pintu surga terbuka teangan cahaya di pondok-pondok pesantren model kos sekarang ini hina kadeuleuh ku pandangan mata tetapi mata batin di mana geus cahayaan ieu teh lain sakadar pondok pesantren tapi ieu teh adalah raudhatun min riyadil jannah seperti etalah ahli-ahli Allah teu perlu mewah-mewah ketika aya teu perlu dibangga-bangga nu penting ieu adalah ngamakna anak-anak itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah malam ieu urang diundang ku almarhumah Ibu Murdiah maksudna mepelingan ka urang wahai ahli-ahli cayur ulah geus balik kalbur asli ente ge bakal baralik ternyata nu ngabaturan kula di jero kubur amal-amal kula amal salat amal puasa amal zakat amal-amal sedekah jeung sajabana amal ngaji jeung sajabana santri mah ujang ka neraka sebenarnya santri mah ujang ka neraka santri mah kajun HSB ge di kebunna surga tuh jangan terpercaya waduh saudara ye cara baju titik dia di taman surga itu kumaha tuh
ujang ka neraka teman-teman santri mah janajan amalna jore pandek di nerakakeun begitu diasukeun ka neraka aya utawi utawi Gusti mah segede perut ieu naon ieu kula utawi nang nyihi gurunya di utawian tah cek malaikat naon sia ieu utawi ieu cek jana teh kula teh ieu saksi bahwa nyana teh di pondok pesantren hindah deui ka lawang nu ieu utawi aya deui bae di dieu terus we unggal lawang utawi iku malaikat ge sebeleun nya kana nya dijagaan ku utawi iku bae bebe jaga Gusti Allah Gusti ieu ya utawi iku nah ka sorgakeun habak tuh ye batak santri bawa ujang ka neraka para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah aya sahabat daros Tuhan emang lamun Islam na cahayaan aya beda aduh aya kanjeng Nabi kumaha teh bedana kanjeng Nabi macakeun ayat famay yuridillah saha jelema nu dikarepkeun ku Gusti Allah ayahdiyahu dituduhkeun ku Gusti Allah yaj'al sadrahu digajadikeun ku Gusti Allah dadana hatena insyirah jembar lapang yashrah sadrahu lil Islam gitu amma yuridillah saha jelema nu dikarepkeun ku Gusti Allah ayahdiyahu dituduhkan ku Gusti Allah yashrah sadrahu lil Islam jembar hatena di samping daek narima kana Islam kos urang insyirah jembar cahayaan hatena teh cahayaan cek sahabat teh Tuhan anu cahayaan hatena kos kumaha sih engke eta praktek-praktekna pibukieunana lamun hatena cahayaan Islamna berarti bagus di mana Islamna bagus dina harti cahayaan teh na ieu aya 3 rupa nomor kahiji Kanjeng Nabi resep jasa ngalaksanakeun ibadah nomor kedua di mana-mana cahayaan narima kana naon papasten ti Allah nomor katiluna bakalna pikirana ka akhirat bae ninggalkeun pikiran dunia tah eta nu kitu cahayaan hatena tah balikan deui supaya tenget ye abeh urang cahayaan apa henteu hate urang nomor kahiji dibere resep jasa ibadah ka Gusti Allah resep beta asal aya tongtrong we haji bari ome resep dia resep ngombe tongtrong tah sarua jeung ngombe tasbih kitu tah ai babacaan mah tilok tasbih di kieu-kieu basa bawa tasbih tuh bener ai babacaan mah tilok babacaan ge ngan kieu doang kabayar moal ya Allah ya Rabbi eta mah penipu sebenarnya mah atuh penipu eta mah dibawa aya di wiridanana lain eta Masya Allah nah di mana-mana hate cahayaan wani ngalaksanakeun ibadah ngalaksanakeun maksiat eta cahayaan hatena Islamna berarti bener nah lamun kuari jelema Islam KTP na ge malah boga 3 kos saja pendi 3 nya nama KTP teh oh loba batur mah hese KTP nya mah 3 eta lah bajingan teh kos kitu teh nah iya KTP nama Islam jelemana Islam
tetapi daek ngalaksanakeun maksiat kurang giat karena ibadah maksiat daek leleutikanana main gaple. Lamun aya Islam masih keneh balak genep di kieu-kieu koto kunyana di gitu-gitu tah naonna karangarana jangjang naon ngaranna tah tuh nyawan teh tolol teh coba aju dikitukeun tah cuma hiber teh naon ngaranna jantur aing ge nyaho nang sia kana teh atuh lamun kotok dikitu-kitu teh tah uluna naon teh ngaranna dipale eta teh diadukeun bareng segitu eta urang cair tolol tah kos kitu tah mencair eta pagawe mencair eta sebenarnya nah lamun masih keneh daek kos kitu tah nya Islam mah Islam tapi daek keneh main remi daek keneh main catur daek keneh main gaple anu osok dikitu-kitu teh plok naon ngaranna tuh nyawan bandarna renyana meureun mudah-mudahan kabawa ka akhiratnya manginya tah daek keneh kos kitu minimal boga TV keneh tuh eta nonton TV naon maksudna coba mun pake maca sholawat sabaraha jam eta nonton ti bumbat maka mun pake maca sholawat Masya Allah sabaraha ratus urang kieu bae di TV kos do oplo eta sebenarnya teh hayu sapikir kotak beres dengar orang kene mah potongan kos kieu atuh aja huis geus bae di hulu ka jembut-jembut pasti kene rek nonton TV tah. Nah, geus mulai tah berarti tah Islamna geus teu bercahaya. Geus teu bercahaya tah Islam. Mun daek kalaksanakeun maksiat berarti Islamna geus teu bercahaya. Lamun geus teu bercahaya sakumahakan Gusti Allah dina Al-Qur'an wa may yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Lamun ku Gusti Allah geus teu dibere cahaya atuh cahayaan ana cahayaan teu meunang neuleuh jahe asal neuleuh jahe baju kieu teu kicup-kicup kieu tapi mah uting wajar lah neangan deui tuh saya calon nah eta masalah dua habak sekali lah tah iya lamun geus eueuh cahayaan ate atuh geus abrut-abrutan maksiat terus Islam mah Islam tapi terus we maksiat mulai tah lamun geus loba maksiat ibadah teh ibadah sakitu deket ka masjid teu nyaho tihang masjid teh nya deket ka masjid mun ditanya tihang masjid sabaraha wallahu a'lam weh sia ka masjid emang aya naon karpetna geus diganti ku hari bener sia yeuh wali mah bagus hebat dasar nyana ka jeung ka masjid goblok jantu cek kana teh keluar deui tolol teh coba dilalagak gitu supaya ke masjid ya ke masjid nempo doang di jendela ya tuh diganti atuh geus bae teu asup-asup acan eta berat dek asup ka masjid eta ieu cahayaan cahayaan wa man lam yaj'alillahu nura fama lahu min nur lamun ku Gusti Allah henteu dibere cahaya cahayaan di mana-mana geus eueuh cahayaan sangheut ibadah teh sangheut asal geus dibere sangheut berarti nutup lawang sorga nu muka lawang tuh dia paling teh sia horeng tuh
dah ya kira-kira ieu mah ieu ngajian nu di dieu kira-kira ieu nu di dieu ieu cahayaan apa henteu sih sebenarnya. Guys. Urang mah neuk danya we cak urang dieu Mang Haji Pendi cahayaan teh. Toh henteu. Eta ku kabehan. Henteu cenah deui. Berarti budak palinter. Nyaho nya ge Rusdi. Aduh belek begadolan. Cahayaan sakieu. Sebab carita TV jana pangbobaan panggedena. Carita HP boga 3 HP-na. Atuh carita tilok ngabohong raja bohong. Atuh geus cahayaan budak ge nyahoan henteu cek cenah. Geus teu kudu hese-hese teu kudu kakolot ka budak be. Biasa kali deui cahayaan teh. Tuh. Cahayaan. Lantak tawa kula masuk ingin ka dongeng. Nah, aya urang kitu India, aya urang Arab, aya urang Indonesia. Kaberapa Indonesia Haji Pendi? Ya 3. Nah, ieu cek ya aya kandang embe bau pak kuat ieu dongeng di Jalaluddin Rumi ke deh ieu pak kuat coba saha nu kuat di kandang embe ayo embena aya di dinya embena aya di nya bau nya hangseut embena ge aya mulai orang India heula asup urang India kadinya tahan kunyana geus ngap-ngapan geus 10 menit doang kuatna keluar wah cek orang India waduh tidak nehi cekina. Masya Allah kuat cekina guys kuat. Nah baru orang Arab Baduy bahwa biasa orang Arab Baduy makan ngaranna ge orang leuweung asana ieu mah kuat ya bah asop nomor kedua aja tenang suserian rada deres kuat 20 menit wow nah hampir sarua kan yang Baduy mah embe tapi kan masalah tak embe teh masalah ngan 20 menit doang wah cek orang Baduy teu kuat cek tetep bau biasa. Nah bagian orang Indonesia Haji Pendi nah asup kadinya karak 5 menit doang embe nu keluar. Cak embe teu kuat aing gitu. Eta dongeng ongkos anu supaya jeung biasa padahal maknana pohara eta. Narada ge dongeng wali. Gorenganan ai jelema eueuh cahayaan mah cahaya embege kabur cahayaan mah sok di dieu Haji Pendi coba ge Haji Pendi urang geus beres ngariung ke nama maca di dieu tek datang teu kalabur bege atuh kutub robana ditinggal kutub robani paling ge jeung si Golib bae di dinya kapaksa Golib ge ulah lalawara cahayaan teh cahayaan ulah manusia mbege kalabur bau di samping bau enek di samping enek teh seueur sok saha nu betah deket Mang Haji Pendi ayo coba incuna itu kakek masih ada aja ya kapan nggak adanya. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah coba introspeksi ieu beker carita ieu geus kajian ulah nyaritakeun batur balik ka diri urang ke
hati aing cahayaan teh sinu sebenerna lantaran tadi lamun cahayaan mah dibere resep jasa ibadah eta kakarak nomor kahiji ya Robbana eta kakarak nomor kahiji